Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baraya Kang Has di mana wae ayana, insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Nyi Tigar kalayan judul Puasa Munggaran Ju'uh Cimata. Yang akan kasepuhan teka rasa aya nu ngeclak tina juru panon. Basa nempo budak saur jika nu teu semangat. Kaharti ari kitu nama saukur jeung goreng tempe. Lain teh hayang jika batur nyadiakeun saur teh jeung nu ngarareunah. Dalah dikumaha da puguh taya keur meulina. Pangala awak sabelah ukur buburuh nyeuseuf di tetangga. Kitu ge mun aya nu nita. Karasa beratna hirup nyorangan. Disaprak salaki indit ninggalkeun kuring alatan kapincut awewe sejen. Teteh teraosnya saurna, hapunten emanya cu, emak teu tiasa nyagikeun saur nu raraos sapertos batur. Budak hideg bari imut nyumputkeun semuna. Raos mak, di luar mah aya nu langkung sesah ti urang. Pokna bari gancangan daharna jiga nu ponyo. Hate beuki ngarakacak. Nampo budak anu sakitu solehahna. Kuring nyaho, manehna ngan ukur hayang nyenangkeun kuring. Kaciri tina daharna mes-mes nginum nyurungkeun sangu nu seuseut asupna. Da puguh teu mirasa. Cipanon beuki murubut. Basa sanggeus dahar budak garangkul ka kuring. Emak teh kenging nangis. Urang kedah ikhlas dina ibadah ka Allah. Kitu saur guru agama ela oge. Pokna bari nangkep. Omongan budak kerasa nyaitan kana ati. Cacakan kakara kelas 5 SD oge. Tapi pipikiranana geus koloteun. Ma sanes teu ikhlas geulis. Salaku indung hayang emak teh mereka bagjaan ka hidep. Komo nyaipan nembe dajar saum. Cekeng teh bari ngusapan sirah budak. Ela bingah mak, masih tiasa saur sareng emak. Tuh di panti asuhan seueur murang kali nu saurna ukur sareng papada baturna. Sokna sanaos sagel aya. Cang taontos ngaraos senang lugina mana. Ela mah saur masih desarengan ku emak. Pokna deui teu aya riuk-riuk sedih. Dahar saur kacida basajana. Hate beuki nyeredet ngadenge budak cerita kitu. Saur munggaran kalah juh ku Cipanon. Cipanon kesedih jeung kabagjaan campur jadi hiji. Antukna budak digelentoran di ciuman. Ma bagja gelis. Keikhlasan hate geus nyangkaruk dina diri hidup. Mugia hidup sing jadi jalma soleha. Cekuring bari nyuman tarang jeung pipina. Pada lohor budak amitan rek ka imah babaturanana.
Da sakola mah pere. Poe ieu mah teu neangan nu rek ditah nyeuseuh. Kabeneran, beas mah boga keneh. Sayureun mah rek menta daun sampeu we ka tetangga. Sakalian buka mah. Nepi ka geus liwat wanci asar, budak can datang. Hate mimiti hariwang. Sok sieun kumaonam di jalan. Ongkoh tadi teu nanya, reka imah saha-sahana. Teu lila, di masjid geus kadenge nu ngawarkeun adzan magrib tinggal 10 menit deui. Bekatku bingung, kalahing kuring ceurik pulang ka budak. Heug mimiti puasa mah sekar asa leuleusna. Assalamualaikum. Kadenge suara budak uluk salam. Gancang kuring muru ka hareup, bari ngajawab salamna. Sameme panto dibuka, budak geus mihlaan muka panto ti luar. Barang sup, rebo ku babawaan. Ku kuring gancang dirontok bari ditangkep. Uih ti mana geulis? Mani sonten uih amang teh. Sareng eta mani rebo ku cacandakan. Kenging ti mana? Tanya kuring. Budak teu buru-buru ngajawab. Kalanging hak. Tayona sieun dicarekan ku kuring. Cag babawaanana diecageun. Terus nyuuh dina dada kuring. Hapunten Ela mak. Tadi teh Ela badai ka bumi Nawiwin. Tapi pas di payunan bumi Palura, seueur tilas botol sareng gelas aqua. Jigana tilas tadi wengi salamatan, teu acan dibereskeun. Ela nepangan Palura nu kalaresan nembe uwih ti masjid. Ela nyungkeun tilas aqua bade dikempelkeun. Sakenteuna ngabersihan runtah nu sanesna. Ku Palura di widian. Nya teras wae ku Ela dikempelkeun. Kenging 3 karung sareng kardus tilas aquana satumpukan. Saat tos bersih, Ela nanda widi bade ngical botol sareng kardus. Nanging ku Palura diwagel. Wios diburuhan we ku bapa saurna. Gelas sareng kardus mah bade dipasikeun ka tukang rongsokan. Ela dipasian arto 100.000. Sareng anggoan tilas putrana nu tos teu kaanggo. Sare keneh mak. Basa pamit bade uwih. Dipasian sangu sareng laukna ku Bulura. Tah iya mak. Kali teh eta saur Bulura. Ma enjing dipiwarang ka bumina. Seueur seseuhan saurna. Pokna bari nyokot babawaan tadi diejakeun. Terus dibikeun ka kuring. Sajroning nampanan babawaan budak, hati mah cumerit maratan langit. Budak dirangkul deui bari dicengcerikan. Ngong adzan magrib gancang dibere cai herang. Jika nu hanang pisan, sanggeus ngucap bismillah, cai segelas langsung diinum tepi kabeak. Kuring sujud syukur tina rezeki nu katarima dina poe ieu. Alhamdulillah Gusti, tina sanes kanten kenikmatan parantos dipaparin ngalangkungan pun anak. Ku jalan di pasihan rezeki ngalangkungan pandangan Palura. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok yasana Teh Nyi Tigar puasa munggaran cuuh Cimata. Hatur nuhun ka Teh Nyi Tigar anu parantos mercantenkeun cariosna ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.